Lain ternyata dana desa teh geuningan badag geuningannya meuni samiliar 675 juta geuningannya. Baru kan badag dana desa teh kakarak apa orang mah meuni badag gitu. Atuh pantes we masyarakat teh meureunana arek nungtut oge da. Emang badag duitna geuningannya. Sakirana mung di suudonan we ku masyarakat, mung di timuran we ku masyarakat. Sok jelaskeun nya. Daerah mah geus alam canggih arek dina sosial media sok jelaskeun. Ngararomong hareupeun kameranya para rakyat eta para aparat desa eta kamera tah. Nya jelaskeun ke masyarakat teh. Nya jadi ulah di timuran wae sok dana desa teh pake ieu gitu sok. Ngomong hareupeun kamera da ayeuna mah geus alam canggihnya. Ari mung di timuran ku masyarakat mah, aya mung dikritik ku masyarakat mah nya. Siap sakitu di pusat mah, hidup jalan butut. Moal komen masalah dana desa lah moal urang mah moal komen angguk diomongeun angguk dibabawana lah sabodo teuing mun kepala desa ayeuna pasti ketar-ketir ulah kitu satejan konten lalewe kepala desa ayeuna kumaha oknum-oknum anu sia diaudit tak repes atuh konten beres geus mah beres